Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi di mana bae linggihna. Wilujeng patepang deui sareng Ajun di channel Galura Carita. Ajun saja midangkeun carita dongeng anu jejerna beurit jeung ucing. Mugia ieu carita tiasa ngajantenkeun panglipur kalbu pangbeberahna kanggo wargi di mana bae linggihna. Namun tong gelap kitunya wargi di like, share, di subscribe heula kitu teh nya mun bilih eta tanda loncengna kitu supados ngajun semangat kitu nya dina maoskeun caritana. Supados teu nyangkolong ting kana waktos mangga urang Bandungan dongeng anu jejerna beurit jeung ucing. Di hiji wewengkon aya kulawarga patani. Patani teh ngabogaan ucing bikang ngaranna si Manis. Basa patani manggihan eta ucing buluna kumel, awakna begung, sanggeus diurus mah buluna jadi bodas bersih tur kacida lintuhna. Malah ayeuna geus anakan. Beuki lila anak si Manis beuki gede. Atuh beuki haneuteun we di imah patani teh. Komo si Nyai mah saprak si Manis boga anak teradaik ingkah di imah. Usum panen geus datang saperti biasa patani sakulawarga ngendong di sawah sabab lamun teu ditungguan parena sok loba anu maling. Boh ku sato, boh ku manusa. Samemeh indit si Manis geus disasadiaan parab anu rada loba. Sangeuna sabaskom jeung lauk emas 2 siki saminggueun. Poe kahiji nepikeun ka poe ka 3 mah. Si Manis mah cikene bisa keneh dahar seubeuh. Poe ka 4 sabaskom teh tinggal saeutik deui. Si Manis bebeja ka anakna rek neangan dahareun keur isuk. Dan nu aya tinggal saeutik manehna amanat ka anakna sangkan ngajaga dahareun nu kari saeutik ulah aya nu mawa. Sainditna si Manis datang beurit nu lapar sababaraha poe manehna teu nyatu dasieun ku ucing. Basa beurit rarat-reret katempo dina baskom aya dahareun keur ditungguan ku anak ucing. Manehna mikir kumaha carana sangkan eta dahareun teh kapimilik da dipentak kitu wae mah moal dibikeun. Terus manehna ngabohong yen manesna rek ngijim heula sangu keur anakna anu lapareun. Engke rek digantian leuwih loba. Atuh sangu anu kari saeutik teh ku anak ucing dibikeun ka beurit. Anak ucing ngalange ngadaguan janji beurit anu rek mulangkeun sangu kalayan leuwih loba batan injeum manana anu ngan rokaya nepikeun ka indungna datang beurit can keneh jo atuh anak ucing teh lewak-lewe ka indungna da sieun dicarekan. Kunaon maneh make ceurik ceuk si Manis ka anakna. Sangu teh diinjeum ku sato leutik hideung aya anu kumisan majar teh engke digantian leuwih loba ceuk anak ucing. Teu anta parah deui ucing teh naik ka para terus tatanya saha anu mawa sangu dihandap. Nya ceuk cak-cak bodas bebeja cenah anu mawa sangu teh beurit. Tapi beurit anu diteangan ku ucing teu lolo nyumput dinu buni ti mimiti harita. Ucing sumpah lamun panggih jeung beurit atawa anak incuna baris dihakan. Nepikeun ka ayeuna mun ucing nempo beurit sok tuluy diberi da hayang mayar ka nyeri pedah maling hakadeunana.
Wargi sakitu dongeng ngeunaan berit jeung ucingnya da amung dongeng gitu tah. Dongeng mah nyaeta di papantes gitu tanya sangkan kewas. Tenten tiasa janten gitunya sasakala ngarupakeun dongeng carang sajabina. Nu penting mah ieu carita cina eusina tiasa urang nyandak inti sarina gitu tanya pun anu lepatna tangtos ditebihan anu saena urang cakatan tuh. Bobo sapanon carang sapakan udah cukup lembur jemban hampura Kang Ajun sejak permios. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.